teu meunang ngajual barang anu najis. Ari kitu aya nu sok ngajual barang anu najis, aya di perkotaan mah ngajual tai sapi, ngajual tai domba, ngajual tai hayam. Alus eta teh kana tatangkalan mah cenah halusnya teh teu meunang dijual belikeun. Kumaha mun urang butuh, tinggal ulah jual beli, tai menta duit mere beres ya. Tinggal sing bener ngobrolna, ulah meuli tai hayam tapi menta tai hayam eta mah masalah cara, masalah teknisnya. Nu penting bahasana ulah meuli ya. Kumaha we nu sejen lah, rek silih bere pek, rek silih penta pek, rek teu ngobrol naon-naon nyokot tai alungkeun duit pek ya. Nu penting eueuh bahasa meuli ya. Teu kenging tah. Naon ngan tai unggulnya anu sok dijual belikan? Au mutanajisan atawa barang nate kanajisan binajasatin kalawan hiji najis latamna'u anu henteu nyegah itu najasah aruyata kana ningali ma'aim kanita hirihi sarta kongang nyucikeunana itu mutanajis. Ngajual endog anu bobolokot atawa aya naonan aya taian teh bonusna teh teh kenging nya lamun teh mah jual beli. Anu mana ieu najis teh lamun dileungitkeun teh bisa nya. Endog di pasar nu aya taian lamun dileungitkeun heula taina bisa teu? Bisa dikumah ngan teu puruneun meureunnya teu kaharti. Saayana we ta lamun anu ngajual barang nu gampang mah endog heg aya najisan aya taian jual beli na teu sah sabab tai dina endog bisa dipisahkeun. Kumaha lamun teu bisa dipisahkeun? Ieu mah dagang angeun kapodolan tai cak-cak, diteangan tai cak-cakna leungit galokeun we teu ngarobah rasa ieu. Eta mah jelas nya teu kenging secara hukum. Kumaha lamun dibikeunan? Ulah dibikeunan ge. Kumaha lamun nu diberena teh teu apal? Teu nanaon ari nu teu apal mah ngan lamun nu apalna doraka. Boga angeun sakatel karagragan tai toke diteangan kalah kagogorempalan eueuh we leungit. Da urang mah geuleuh aya taian bikeunan we ka batur. Tanu dorakana teh urangna nya. Batur nu ngadaharna mah henteu dapangna wanieun ngadahar ge teu apaleun aya naonan aya taian. Kumaha tu solusina lamun aya endog terus aya taian? Tinggal ulah jual beli berarti masalah beres ya. Ulah meuli endog atuh minta endognya atawa cokot endog bayi naon lain bayarnya bikeun we duit atawa kumaha we lah eta mah carana mah nu penting henteu jual beli. Di dieu mah dicontohanana kaholin saperti kenaon ari kholun teh cuka mangkaning cuka teh loba di pasar ya. Hiji tah barang anu najis teu bisa dijual.
waduhnin wa ma'i qalilin id tahruhu bi bulughihi kullataini ihalatan la izalatan kal khomri tadhuru bitahalluli. Rek dina minyak nu kanajisan mah paribasa aya minyak nu aya alkoholan eta teh sok dipake naon sok dipake dalil, dipake alasan kudu jual beli minyak minyak tanpa alkohol supaya nu aya alkoholan teu payu. Padahal alkohol nu dina minyak mah teu mantak nganajiskeun, dina najisna oge dihampura. Mangga bisi rek ngangge minyak nu aya alkoholan tuluy dibawa salat. Sapertikeun naon sok disemprotkeun ing tiis karasa nya. Mangga eta mah. Wala yasihu bai'u ma tamna'u ilan najasati ru'yatuhu ma'a imkani tathirihi. Na'am yasihu bai'ul ardi al musmidati bin najasati. Kumaha cenah lamun ngajual taneuh ari dina eta taneuh teh sok gigiridigan anjing modal, domba modal, hayam modal. Ta eta mah naon menang sah dijualna. Wa illam yumkin tathiruha sanajan teu bisa disucikeun. Ayeuna lamun boga taneuh tuluy di dinya aya kandang domba kan modalna teh kahandapnya, cik eta nyucikeun taneuh kumaha dikali meureun geus nyerep mah kahandap. Sanajan teu bisa disucikeun ari nu dijualna taneuh mah teu kudu disucikeun heula alias menang dijual belikeun. Sapertikeun anjing nincakan teh hal mah kudu disucikeun nya, kudu dikumbah. Tapi lamun nincakan taneuh mah anjing nincak taneuh kan najisnya menusum hujan komo baseuh tuluy urang nincak deui ka dinya henteu kabawa najisnya sabab eta mah ayana dina taneuh nya dihampura. Illa bi izalati ma wasala ilaihi samadu dhahiru minha fa innahu min maslahatiha walidorurah. Sabab madarat udahnya di jalan anjing ngaliwat, urang rek ngaliwat dipel heula taneuhnya hararese atawa dikrok meureun beuki jero teu kenging nya. Teu kenging naon mangga eta mah.